Aduh, pusing dia ya. Kemarin di PHK. Iya, bener tadi PHK mana? Oh, bingung dengan pegawaian di mana deh ya. Ih, kamu orang mah geus kebel. Coba tepopoe orang betegawe. Aya ngopi, aya ngarokok ge, harus sih. Kayak nama rokok ge kabeli. Lain, sakapung orang geus aral ieu teh. Boga channel teh nya. Ya oh ya gitu. Pintas gitu. Karena channel gitu naon lah ya. Gawe naon ke? Heeh. Can aya. Can aya. Ari si eta acong balik tanya gawe. Can tadi mah eueuh di mah. Eta mah gede milik nya. Heeh. Gawe wae Kita teh boga rokok, kopi. Pusing bawa rokok. Orang teh isuk sampai ayeuna ngopi-ngopi acan. Ieu nya nasib pengangguran teh ya. Parusing euy. Dan emang mobil punya mama dikenal naonnya. Kalau samperin yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mah biasa weh. Iya ya. Ayo dari ke. Harus sih. Pasti wae kan temporan teh. Kemarin orang di PHK. Biasa. Untung aya batu kan di Bang Wadi. Kau mau orang mau kebel 9 bulan coba gawe-gawe. Parusing pokoknya mah aya batuna ieu teh Oh iya ya Bang Wadi. di PHK. Geus kelop urang. Sebenarnya mah teh geus ka mana-mana. Yang gawe ka ditu ka dieu hayangna mah nu instan deh. Pernah info ya. Wah ya. Aya manjur eta mah tere. Saha eta? Aya babaturan. Di mana? Aya di lembur. Aya tuh urang ka Minta antar teh. Itu orang kayak mana? Tapi ieu saratna berat teh nya. Mual. Pas sampai kenal kayak mana ya? Kumaha tah? Ayo. Boleh Ayo yuk. daripada kieu ya. Pusing euy. Ayo. Assalamualaikum, Mbak Baim. Waalaikumsalam. Ya perlu naon ya? Iya, Bentar. babaturan. Naon ya sok cari. Kali-kali. Mana wae? Kumaha ya? Dia ada babaturan, Mbak Baim. Kumaha? Kain tere bunga sih ya, bener. Oh, yang tadi bengar. Kayak gitu. Bari. Minta kasih apa ya? Oh iya meren. Sareng iya. Duaan. Mun. Aduh. Ya, rada berat tadi nya keputusan geus bulet can ya. Soalnya ieu manjur ieu majikan. Ya orang mah sebulet nya lonjong gitu. Jeung ieu doan. Iya, lain nama orang mah milu wae. Oh, milu. Emang geus kabablasan geus bulan teu gawe-gawe gitu. Aduh. Terus kumaha ya? Ke majikan ya. Siap ya. Siap. Siap jadi naon sih nanggur. Ayo siapa? Ayo ke siapa? Ayo. Itu. Ayo. Sama ya cewek Mbak Baim. Ayo, lagi main nama tak ke mama ada. Terus sih nyai di mawain ya. Oh, mana kan enggak enak ya emang di mah. Ayo kayak mana? Ayo. Saya ke dong, dari dulu. Masa burger. Ayo. Ini bener, bulat. Ya kumaha deui lah nya. Geus kieu mah ya geus Sanggup resikona gitu. nya geus operaskeun lah. Geus bulet kieu mah ya kumaha deui. Ini kesehatan ini naon ya? Ya. Macam apa ya? Ya sugan we teu ieu ya teu ngabebankeun urang gitu. Oh iya. Tahan lah. Tapi orang pusing yuk, nganggur wae lah. Sarua makan aja hayangnya ieu sugan we. Tapi dua keraguan eueuh. Eueuh. Geus lah pokona mah. Ya. Duh, ada kayak tamu ya kertek nama ya. Di mana ya? Suan kedengar. Ya amat jalan ya. Haram ya. Oh, puguh. Dek, ampurannya ieu urang aya laporan lah nya. Ka simban ya. Kering ya. Tungguan. Santai sana di dinya. Oh, kudu di dieu. Masuk laporan lah itu. Mbak Baim lah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Punten, itu aya pasien di luar ngantosan euy. Oh, nya.
Pasien saha? Itu tadi di rancangan abi Oh nya. Dia orang kalbet weh. yang kalbet. Nya. Ya. Berapa yang banyak? Nya. Di. Ayo itu cici abah kita kalbet baik. Oh nyai. Ya ayo. Mobil. Ayo siap. Bah, kita ieu pasienna. Oh, ya sok calik. Calik ya. Ayo. Punten lah. Ayo. Yang banyak abi nungguin di luar nanya. Ya. Ayo bang. Tilu. Emang di mana ieu? Abi sareng rancangan di Lego Kangseur. Oh. Ayo naon tadi teh? Iya bang, tujuannya abdi teh yang kos batur. Lumayan. Cenah mah tadi kan mawar tadi budaknya. Aya iya cenah di dieu cenah bisa Bisa ngabengharkeun gitu bang. Oh, yang kos batur bah. Terus di PHK bah. Kan ayam milik kita di dieu. coba orang Karawang heulan ya. Orang tinggal heulan. Nya gawena sageudeng we sih nya. Bah. Karawang heulan. Arang saha? Kubil ya? Mobil jeung mandi duaan. Rada berat euy hodamna. Hodamna make gorobog jadi berat. Laku bah. Gerobok naon? Gorobong amal. Pas ngambil berat. Jadi eureun wae gawena berat. Tapi bisa lah. Bisa lah. Kita orang ini nya. Karena kubilnya. Nya. Udah jadi Madi. Kos batur. Mohon. Oh, boga mobil itu. Abdi sareng ieu pas lieur bah sangsara wae. Sungguhan we abah bisa mantul. Mau bulat soalnya ada bulat Inilah. ada bulat. Duh. Oke, seminggu teu robah datang deui ka dieu nya. Ya, seminggu robah datang deui ka dieu. Mawa hayam rintik. Iya, teu kudu iya bah. Hah? Teu kudu engke lamun geus ieu lah. Saya hasil kali dieu nya. Iya bah. Atuh nuhun atuh Terus banyak. banyak. Sudah iya, ya mama iya. Ayo. Manjur gitu ya. Assalamualaikum bah. Dosa. Kumaha bah tadi? Heeh, jelema teh lalieur nya. Manehna teh ka dieu teh hayang kos batur, hayang boga mobil. Cih nya, pan boro-boro ya mah Boro-boro, abang nya. ieu. Aduh. Sampai disebut gitu nya. Oh, cet deh. Dikira teh naon? Coba manjur ya. Buat Bang, ah. disemprot gitu. Jampe-jampe bonya. Mang Madi di mobil ke mana ya? Bila biasa pasti bongkar. Oh, pasti bongkar. Masuk mana ya? Cari. Pesan ya. Jadi pasti ini oh ya kopi selesai ya nya. Kopi atau repot. Oh, jadi pasti belakang. Oh, pasti bongkar tadi. Oh, bongkar. Jadi maksudnya ke Mama di teh pasti bongkar gitu ya. Nah, dia terus terang sih. Maksudnya terus terang itu ya habis gambar babi gitu. Oh, gitu posisi. Nah, sambungan di bahan mati ngerti lah gitu ya. Cuman kan sebenarnya teh ya gitulah. Nah, karena kan berhubung istilahnya Mang Madi jeung Mang Kubil pasti bongkar. Nah, dewe namanya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru yusraka bihi yusrik. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dosa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Nah, ini Mang Kubil jeung Mang Madi abdi mah mesen ya. Sing sok ka jalan yang bener. Lurus. Ini apa nah, gitu. Lain hari abdi mah nya eta mah mali ka Mang Kubil jeung ka Mang Madi. Cuman sakeun ngelawan doang. Oh, kerjaan doang gitu nya. Jadi supaya Mang Madi jeung Mang Kubil aya saker kaharusnya. Nah, gitu nya. Ulah ngambil jalan pintas lah gitu nama abdi ge maksud jeung maksudna teh tos terang. Oh, abdi mah sejan geus teu di dere nyaho oge gitu nya. Nah, jadi nanya tos weh gitu nya apa. Ini mana ya? Padahal abdi tadi ka perencangan. Oh, cuman emang jalannya teu lurus, belok belok, belok. Ya paham gue tos terang sih. Itu kan ya gitulah ya abdi
Yang sebenarnya tes maksud dan maksana tadi terus terang, ya, bang Kudus dan Mang Nadi kan tadi pengker teh waktu Mang Nadi mah menawarkan, menyesatkan gitu sih saya istilahnya ambillah jalan yang lurus. Nah, ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, gitu ya. Jadi timbang ya ini mah. Tadi perkataan Pak Ustad bener nak? Bener sih ya. Tapi orang kieu wae bingung pusingnya. Heeh, bubu. Yang hayang ge batur atuh, boga mobil, boga imah atunya. Heeh. Jadi timbang kieu nya. Heeh. Jadi timbang kieu nya. Oh, dah geus kumaha dan geus keputusan geus bulat ieu. Urang sakapung mah urang teh hayang juga batur gitu nya. Heeh. Tapi perkataan Ustad tadi bener nah ya. Heeh, emang aya bener na Ustaz tadi teh. Jadi barimbang kieu bingung nya. Siapa mendengar masa mengenai pencapaian Ustaz tadi. Siapa yang sepatu yang kaya segala naon. Itu mendingan guys, yang tadi tak kasih apa itu. Soalnya saya menaikkan perkataan Ustaz tadi itu ada bro. Ya, Kumaha ya? Heeh. Jadi baringung urang euy. Emang bener ya, kalau saya mah emang bener lah, tapi dah kumaha keputusan tadi geus bulat. Kan urang capeknya. Capek. Kayak juga batur gitu, batur mah enak, bisa ngerokok, bisa ngopi. Rumah boga kan orangnya hayang beureun ya. Pula ada tes saya ada rasa. Kita masuk aset manusia sama cuma benar. ternyata memang aing maksudnya maksud manusia. Ini saya mengacu dah gue.